Wangsit Syekh Karibullah di Pasir Jati di Dharma Kuningan. Zaman Orde Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Luhung Tunggul Nangtung, tangkal ngakala lemah ngalumah. Gera jaga gera raksa, pituduh elmu nu puguh. Guargaar lemah nu ngampar. Sakumna manusia gubrag ke alam dunya teh, sifatna merdeka. Boga martabat, katut hak-hakna sarua. Maranehna dibere akal tur hate nurani, campur gaul jeung sasama aya dina sumanget duduluran. Ku ayeuna dharma wawayangan wae kagolong ukur ku dalang. Sagreb jalma abreg, sakolepat saancul sepat. Mangsa datang warsa anu baris kaalaman. Loba tunggul anu luhung, loba tangkal anu ngakal. Ngan lebar jalma eueuh nu lapar. Tunggul jeung tangkal ngan saukur ngapur jalma nu kupur. Ngajabar jalma nu teu sabar. Geura tunggu waktu anu tangtu, geura anti wanci anu geus pasti. Maraneh engke loba anu kabobodo tenjo, kabibita rupa, loba dosa anu dihaja, loba lali kalabuh nafsu. Ngaheulas kaula nandur pare beak beas, binihna ngaharep panen jauh tatanen. Ngaharep hasil jauh jeung mucekil. Wangsit Syekh Karibullah anu aya di Pasir Jati di Desa Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Parantos disanggakeun ku Mang Encep Hendriana. Salam akhir zaman. Mugi sadayana aya dina kaayaan iman tur taqwa ka Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.